Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sangkuring Kevin Uday alias Engkus. Dina danget ayeuna sangkuring bade neraskeun dongeng anu katunda satacana nyaeta anu janten judul Ngalakutu bagian kalima. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten menghibur kana kalbu oge pangbubenah kana sirah anu keur pararanas. Mugi-mugi sing gewat-gewat tiis deui ku kenging artos di pamarentah. Yuk pamirsa supados henteu nyarelek teuing kana waktos teu kapiceun-piceun deui waktos teh. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna ngeunaan ngalakutu bagian kalima. Yuk terang sanggeus disampeurkeun inina Matarsih anu keur nulak cangkeng bari ngagigiwing ember hareupeun tangkal jambu. Singkus teh tuluy nanya bari gagaruh teu ateung. "Mama, jambu mah anu asa kitu?" Ceuk Singkus. Bari rada sieun tur rada era oge kaninina. "Ya, mana teh? Gawan teh. Tuh, tempo aya dua nu geus asak tuh. Tah, kade maneh nareka nanya. Bisa teu maneh teh narekana?" Ceuk Matarsih nanya deui ka injuna Singkus. "Bisa cuma apana anu kamari-kamari jambu meunang teh ti mana mun lain ti dieu? Mun lain ku Engkus mah." Ceuk si Engkus. Bari rada nyerengeh saeutik kaninina. "Ngasok atuh. Bawakeun nya mah tah, tinggal itu adoa nu asak. Geus karoneng tah." Ceuk Matarsih. Bari tutunjuk deui kana luhureun tangkal jambu. Tas kitu mah teu kungsi lila si Engkus teh terekel maenna teh nareka kana tangkal jambu. Teu disenal. Da anyar hujan. Tadi peuting teh hujan bukan ka subuh, jadi masih kena rada basuh si tangkal teh. "Sok hati-hati. Kade nincakna." Ceuk Matarsih mapatahan budak incuna deui. Nga jambu. Ceuk Singkus. Bari geus aya di luhur. Geus deukeut kana arah jambu anu tadi ditunjukkeun ku ninina. Teu kungsi lila jambu teh anu dua anu asak teh geus diaralan ku Singkus. Tas dialan mah Singkus get tuluy manehna turun deui tina tangkal jambu. Cek Singkus teh bari rada ngehegak tur bari rada uman iman maneh teh turun tina tangkal tuluy marekeun jambu nu tadi asak. "Ya mak." Ceuk Singkus bari mikeun dua jambu nu tadi asak. "Tadi kan teh dibagi ku mak ulah hiji-hiji nya." Ceuk Matarsih bari tuluy nyokot dua jambu nu tadi nu geus asak teh diasupkeun kana ember. Tas kitu mah Matarsih teh ngaleos deui ka pawon. Singkus nu masih kena aya hanapeun tangkal jambu manehna rada sarengeh-sarengeh tur rada ngaledek ka ninina. Bari ngagrentos naha teh anggar si mama geus datang geus meunang pangabutuhna mah kitu mah anggar mah kitu garantosna Singkus. Bari tuluy Singkus teh
ngalios ka arah pipir anu sabolaheuna deui, kakatuhun pipir imahna. Domeh manehna teh boga papelakan tangga sampu, ku manehna kusing-kus diilikan. Oh ningan sampu teh masih acan layak dipanen kitu ceuk gerentos hatena singkos. Daripada ka imah deui tur bisi beunang carik, akhirna mah singkus teh tuluy ngaleos ulin ka babaturanna cigana teh. Kasih Udi teuing kasih Yayat teuing eta mah. Cak urang tunda heula ngeunaan singkus anu ini ulin ka babaturanna. Kocapkeun nyetitin anu aya di jero imah teh. Ayeuna manehna keur diwedak hareupeun eunteng anu sapotong meunang mulung ti deket wadah runtah pamiceunan warga. Nyetitin teh make bedak merek payung anu aya tulisan Umbrella teh. Eta ge bedakna mah lain nu manehna, bedak nu indungna. Nya nyetitin teh keur ngalaman rasa-rasa aya rasa begen kajalu. Nyetitin di bedak meni haget pisan hareupeun kaca teh. Manehna teh bari alak gilik isi aya bagian tina pipina nu kenca atawa nu katuhun nu encan kawedakan. Bari manehna ngagerentes kana hate bari diwedak teh. Ini geulis kieu nya. Kamu teh meni geulis cek nyetitin muji-muji beungeut sorangan. Padahal mah loba nu ngomong nyetitin teh beungeutna camung hideung jeung sok moe korong wae cenah ceuk batur mah. Komo ceuk adi-adina mah pasti ngaromong kitu. Tur oge indungna. Beres diwedak nyetitin teh tuluy nyisiran deui, padahal anggeus tadi teh sacan diwedak teh geus nyisiran. Ayeuna mah make potongan tahun 80-an awal nyetitin teh di sisi belah pinggir wiradeng deh ke arah kenca dan nyisiran lagi ke arah kencakeun. Bau anu tadi anyar diangir antuk nama beres disisir. Sisir diseuti teuneun deui hareupeun eunteng sanajan geus guladig loba dakian oge. Teu poho wedak cap Umbrella teh anu cap payung teh diteuneun deui dina laci nu aya di kamar. Tas kitu nyetitin teh ngaleos deui manehna kaluar tinggon tuluy nyampeurkeun ka indungna nu keur aya di pawon bari niupan hawu. Ningali indungna keur niupan hawu ngahurungkeun hawu, nyetitin ngomong ka indungna. Tah kitu pamirsa dongeng danget ayeuna teh sim kuring. Mugi-mugi janten panghibur kanu terhibur pangbebenah kana manah anu sumringah. Yuk pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Teman.